Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastakun jadi Ari di dia pada ngajalan tadi masihan contoh kaulinan budak anu judulna nog-nogan. Eta kaulinan teh mimipina awalna panangan dikepelkeun teras ditumpukeun dugi ka luhur. Terus dinyanyiikeun nog-nogan peupeut hiji peupeut kabeh. Teras eta panangan teh dikeprekeun teras dugi ka sadayana eta peupeut. Teras dinyanyiikeun deui goleang mata sapi bolotot. 2,000 years later. Ada lagi nanti sih, lagi udah. Kurangnya.